Cina Sulasi Majid warna kahiji bab katilu sok. Ari cirina Sulasi Majid warna kahiji bab katilu Madinah opat aksarana asal tilu panambah hiji tur panambahna alif antara pak piil jeung ain piil. Contohna seperti wazan fa'ala mauzun kotala asalna kotala tuluy ditambahan alif antara pak piil jeung ain piil jadi wazan fa'ala mauzun kotala. Tasrifanana wajan fa'ala yufa'ilu mufa'ala tawapi alan wapi alan fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun maujun qatala yuqatilu muqatala tawakitalan wakitalan fahuwa muqatilun wadaka muqatalun qatilatu qatil muqatalun muqatalun bina benana Sulasi Majid warna kahiji bab katilu. Ari binana Sulasi Majid warna kahiji bab katilu khusus pikeun bina mutaadi musarokah bainal isnain atawa mutaadi lil wahid. Ngaran mutaadi musarokah bainal isnain fiil aya fa'ilan aya maf'ulan bari rerejengan dina hiji pagawean kuduaan. Contohna seperti lapad qotala jaidun amron qotala gesilih paehan saha jaidun ki jaid amron kaki Umar. Tah lapad qotala jaidun amron teh bina mutaadi musarokah bainal isnain sabab fiil aya fa'ilan aya maf'ulan bari rerejegan dina hiji pagawean kuduaan. Lanjut eta mutaadi lil wahid. Ari ngaran Bina mutaadi lil wahid fiil aya fa'ilan aya maf'ulan kusorangan. Contohna seperti lapad qatalahumullahu qatala geus maehan hum ka kaum saha Allahu Gusti Allah. Tah lapad qatalahumullahu teh bina mutaadi lil wahid sabab fiil aya fa'ilan aya maf'ulan bari kusorangan sabab deui lah. Sulasi Majid Warna kadua bab kahiji fiil Madinah 5 aksarana. ciri Sulasi Majid warna Can. kadua bab kahiji Ari cirina Sulasi Majid warna kadua bab kahiji fiil Madinah 5 aksarana asal telo panambah 2
tur panambahna hamzah jeung nun dina mimitina. Contohna saperti wajan in fa'ala maujun in kasaro. Asalna kasaro tuluy ditambahan hamzah jeung nun dina mimitina. Jadi wajan in fa'ala maujun in kasaro. Tasrifanana In fa'ala. In fa'ala yan fa'ilu in fi'alan fahuwa mun fa'ilun wadakamun fa'alun bihi in fa'ilatan fa'il mun fa'alun maujun. In kasaro yan kasiro in kisaron fahuwa mun kasirun wadakamun kasarun bihi in kasir latan tan kasir mun kasarun bina bina nasulasi majid warna kadu dua bab kahiji ari bina nasulasi majid warna kadua bab kahiji khusus pikeun bina mutawaah. Ari ngaran bina mutawaah tabak hasil fiil bina mutaadi. contohna seperti lapat kasar Jujaja pan kasaro dalika jujaju. Kasar tu geus mepeskeun kuring. kuring aju Jaja kana kaca pan kasaro tuluy narima pepes. Naon dalika jujaju itu kaca. Tah lapat kasar in kasaro dalika jujaju teh bina mutawaah. Sabab tapak hasil bina mutaadi. Cirian guyes. Sayun Cirina sulasi majid warna kadua bab kadua Tilepan. Manaon mansatkeun. Da eta. Sok baca heula. Cirina sulasi majid warna kadua bab katilu. Bismillahirrohmanirrohim. Cirina Na sulasi majid warna kadua bab katilu. Ari cirina sulasi majid warna kadua bab katilu. Fi'il madina 5 aksarana. Asal tilu panambah 2. tur Panambahna hamzah dina mimitina. Jeung ta antar jeung jenisna lam fi'il ditungtung. Contohna saperti wajan if'ala maujun ihmarro asalna hamiro. tuluy ditambahan Hamzah dina mimitina. Jeung jenisna lam fi'il ditungtung. Jadi wajan if'ala maujun ihmarro mancatin. Tasrifan wajan heula. If'ala yaf'alu if'ilalan fahuwa muf'alun wadaka muf'alun bih. If'ala if'ali if'alil tilu fi'il amarna teh. Latap ala latap ali latap alil fi'il nahi tilu. Muf'alun muf'alun. Nah, maujun ihmarro yahmarru ihmiroron fahuwa muhmarun wadzaka muhmarun bihi. Ihmarro ihmarri ihmarir latahmarro latahmarri latahmarir muhmarun muhmarun. Semua Bismillahirrahmanirrahim. Wajan
Ib Minum dulu. Alu Ya, alu. Yap alu ib ilalan bahwa muf'alun wadaka muf'alun bi ib alla ib ali ib alil latab ala latab ala latab ali latab alil muf'alun maujud ihmaroyah marru ihmiroran bahwa muhmarun wadaka muhmarun Muhmarun bihi muhmarun bihi ihmarro ihmari ihmarir latah marro mari latah marir muhmarun marun. Sok hati pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wajan ib alla yab alu ib ilalan bahwa muf'alun wadaka muf'alun bih ib alla ib ali ib alil latab latab alla latab ali latab alil muf'alun Maujud. ihmarroyah Ya, sok. ihmarroyah marru ihmiroron bahwa muhmarun wadaka muhmarun bih Ihmarir ihmarir latah marro latah marir muhmarun tos. Sok tapi heula. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti ngaji bejail. Ib Allah yab alu Ib yab ila alu Rezeki tasdidan. yab alu ib ilalan bahwa muf'alun wadaka muf'alun bih tasdidkeun Ib alla ib ali latab alil terus latab alil terus skipan muf'alun maujud. ihmarro yahmaru Ihmiroron ihmiroron bahwa muhmarun wadaka muhmarun bihi ihmarro ihmarir ihmarir dipanok payangkeun atuh panok. Terus latah marro latah marir muhmarun naon wae nu akur hiji if'ala jeung if'ala deui aya ihmaro cicing heula hiji if'ala jeung if'ala ieu teh ieu mah fi'il madi ieu mah fi'il amar nu kadua anu akur teh tah muf'alun jeung muf'alun opatnya akur
Bahwa muf'alun mah isim maf'il, wadaka muf'alun bihi mah isim maf'ul, muf'alun ieu isim jaman, muf'alun ieu isim akurnya. Kumaha ngabedakeunana? Kumaha situasi kalam, kumaha situasi omongan. Kos di urang oge ku beda situasi lapatna mah eta keneh, tapi kulantaran beda situasi maka jadi beda arti nya. Seperti naon? Sok aya we pokona mah lapatna mah kalimatna mah eta keneh, ngan kulantaran situasina beda maka artina teh jadi beda. Sok naon? Sok aya we pokona mah. Sok beda. Seperti naonnya? Tumpak motor jeung tumpak mobil. lain. Kan seperti kendaraan bermotor jeung tumpak motor. Dina kecap kendaraan bermotor jeung tumpak motor. Ari tumpak motor mah urang tumpak motor. Ari kendaraan bermotor mah bisa mobil, bisa motor. Padahal mah aya kata motor-motor keneh nya. Gitulah janten kumaha situasi. Iyalah. Bina ngerah tereh binana sulasi majid warna kadua bab katilu. Ari binana sulasi majid warna kadua bab katilu khusus pikeun bina mubalaghatul lazim, hartina banget lazimna. Contohna saperti lapad ihmaro jaedun. Ihmaro geus banget beuremna. Saha jaedun ki jaed. Kacida berarti nya kacida beuremna. Tah lapad ihmaro jaedun teh bina mubalaghatul lazim, sabab banget lazimna. Yo semua. Bismillahirrahmanirrahim. Binana sulasi majid warna kadua bab katilu. Ari binana sulasi majid warna kadua bab katilu khusus pikeun bina mubalaghatul lazim, hartosna banget lazimna. Contohna saperti lapan ihmarro jaedun. Ihmarro geus banget beuremna. Saha jaedun ki jaed. Tah lapan ihmarro jaedun teh bina mubalaghatul lazim, sabab banget lazimna. Sok tapi heula. Bismillahirrahmanirrahim. Binana sulasi majid warna kadua bab katilu. Ari binana sulasi majid warna kadua bab katilu khusus pikeun bina mubalaghatul lazim, hartina banget lazimna. Contohna saperti lapad ihmarro Jaedun. ihmarro geus banget beuremna. Saha jaedun ki jaed. Tah lapad
marro Jaidun teh bina mubalaghatul lazim sabab banget lazimna. sok Atep. Bismillahirrahmanirrahim. Bina na sulasi majid warna kedua bab katilu. Ari bina na sulasi majid warna kedua bab katilu khusus pikeun bina mubalaghatul lazim artina banget lazimna. Contohna saperti lapad ihmarro jaidun. Ihmarro geus banget bereumna saha jaidun ki jaid. Tah lapad ihmarro jaidun teh bina mubalaghatul lazim sabab banget Ke lazimna. diterangkeun ke mun bagian dari ngawas cirian. Wallahu a'lam.